Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ramdan Maulana di kelas 12 IPA 4. Jadi didinya Abi akan nyaritakeun tentang carita wayang golek. Langsung saja. Jadi salah sahiji kasenian Sunda anu populer di masyarakat urang Kiwari nyaeta wayang golek. Komo sanggeus bisa disiarkeun dina radio jeung televisi. Wayang golek beki dipaki resep bae ku balarea, boh di kota, boh di Pilemburan. Lamun sakalian aya nu hajat nanggap wayang golek, nalalajo teh ilaharna sok tumplek tina mandi. Atuh toko-toko dina pawayangan apan geus dipikawanoh pisan ku masyarakat urang. Upamana bae Gatotkaca, Arjuna, Bima, Dorna, Semar, Si Cepot, jeung sajabana. Ieu hiji bukti yen kasienan wayang golek teh geus raket pisan jeung batin urang Sunda. Wayang golek teh hiji pagelaran anu mangrupa gabungan sababaraha unsur kesenian. Nyaeta seni sastra, seni karawitan, seni suara, jeung seni gerak atawa tari. Anu jadi lulugu dina pagelaran wayang golek nyaita dalang anu pancena ngalalakonkeun cerita. Carita wayang teh asalna mah ti India. Babona tina buku Mahabharata karangan Wyasa jeung Ramayana karangan Walmiki. Mahabharata nyaritakeun turunan Pandawa jeung Kurawa anu marebutkeun nagara warisan karuhunna. Tapi kaahima perang campuh di Tegal Kuruseta anu kawantar perang Baratayuda. Ari Ramayana nyaritakeun Rama jeung Sinta. Dina Ramayana aya sempulan carita anu ngalalakonkeun Sinta diculik ku Rahwana, raja nagara Alengka. Sabada paperangan Sinta bisa dipimilik deui ku Rama serta dititah labuh geni ngadruk maneh pikeun ngabuktikeun kasucian dirina. Senajan asalna ti India, wayang teh geus jadi banda budaya Sunda. Kulantaran kitu, salaku urang Sunda tangtu bae urang kudu milu ngariksa sangkan wayang golek tetep langgeng pikaresep ku balarea. Sakurang-kurangna urang kudu wanoh serta mingkaresep kasanian wayang golek. Jadi kitu nu bisa Ramdan ceritakeun tentang wayang golek. Kurang lebihna mohon dimaafkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.